Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten teh abdi ngaganggu watos nu sakedap. Abdi sadayana di SMP SMA 1 Kedungwaringin ngapisankeun izin bahasa Sunda pirang ngawawancara salah satu warung padagang burung. Mun tiasa abdi sareng ngancang bade jadikeun teteh pikeun narasumberna tiasa teh. Nya tiasa. Atur nuhun teh abdi mamiti ngawawancara hapunten sareng teteh saha ngaranna? Teh Yani. Tos berapa lami teteh ical di warung ieu teh? Tos aya 1 tahun. Kumaha awalna teteh ngamimitian dagang di warung ieu? Awalnya di modalan alo 100.000. Alhamdulillah ayeuna mah manjang seueur icalana ge. Seberapa pikeun modal awal teteh ngabuka warung teh? 100.000. Naon bae anu diical di warung ieu teh? Aya karedok, aya lotek, gorengan, es, seblak. Seueur. Sabae anu ngabantuan teteh pikeun icalan di warung ieu? Sahanya suami, keluarga, sadayana ngebantuan. Mulai ti tebu sabaraha teteh icalan di warung ieu sareng tutupna tebu sabaraha? Bukana tabu genep, lamun tutupna wengi tabu 8, kadang tabu 8 ditutup. Hatur nuhun teh. Watosna punten bilih abdi sadayana ngaganggu watos teteh. Sareng bilih aya kalipatan tina proses ngawawancara abdi ngeden hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.